Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamirsa sadayana patepang deui sareng sim kuring pun Faisal Septian Ramadan dina acara Warta Sunda. Nyuguhkeun informasi ti Sunda keur balarea salami 10 menit. Kapayun sim kuring bade nyarengan pamirsa sadayana dina acara Sunda TV. Edisi Salasa ping 23 Februari 2021. Anu munggaran aya warta ti kota Bekasi ngeunaan ngabuburit pamirsa Sumbangga nyanggakeun hibar salengkapna. Dinosaurus salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi ayeuna jadi pangjunjungan balarea kaasup pangjunjungan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat anu ngadongdongna meunang pangaweruh anu mundel ngeunaan dinosaurus. Pikaresepeun kitu pisan wayah-wahana dino Saudi hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu weleh handeuteun kunu lalajo. Utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan dinosaurus teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus satwa purba nu geus musna ti alam dunia. Pintonanna daria pisan sajaba ti lantaran wangun dinosaurusna meh sarimbag jeung aslina. Oge lantaran dirojong ku sound efek nu matak ngohokeun. Seli jeung Risma warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Pangna kitu teh dumeh dinosaurusna teu beda ti gambaran nu aya dina sawatara film. Antarana bisa seuri, baeud, bunga, sedih jeung sajabana. Mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah eta pintonan teh bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugeun ku sim kuring. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go.